Sampurasun sadayana, wilujeng sempeng deui kapot podcast. Kenalkeun nami Abi Kezia anu bakal ngiringan episode kagenep. Dina kesempatan ieu, abdi hoyong ngalih langkung jauh sepanjang jalan di tengah kota Bandung. Nyaeta Jalan Tongkeng. Jalan di sekitar Stadion Siliwangi nu gaduh carita ngeunaan prajurit pengendara kuda tanpa sirah. Podcast. Jalan Tongkeng. Nu kasohor pikasieuna ngaduh carita ngeunaan prajurit pengendara kuda tanpa sirah. Cenah mah prajurit Walanda ieu dibunuh warga setempat kusabab kebencian anu tangtu ku masyarakat ka anjeunna. Nalika dijalankeunana pembunuhan eta, sirahna dipotong ku pedangna, teras disumputkeun ku warga setempat pikeun nutupan kasus pembunuhan ieu. Kusabab sirah sareng pedangna anu disumputkeun, ngajantenkeun semangat prajurit Walanda penasaran sareng masih minarayan sirahna nguruling Jalan Tongkeng nepi ka Sabang dugi ka ayeuna. Dina waktos ieu, urang bade nyaritakeun Syukri, murid SMK di hiji sakola di Bandung, ngeunaan pangalaman anjeunna ngalaman kajadian anu pikasieun di Jalan Tongkeng. Dina hiji wengi, Syukri angkat sareng rerencanganna di salah sahiji warung di Jalan Aceh. Salah sahiji rerencangan Syukri ngawartosan ngeunaan misteri Jalan Tongkeng. Cenah upami urang ngalangkung jalan eta tengah wengi sareng niup piriwit, bakal aya sorak tapak suku kuda ngadeukeutan dituturkeun ku penampilan prajurit Walanda tanpa sirah naik kuda. Babaturan Syukri anu sanes parantos ngempingkeun mitos eta. Tapi Syukri teu gampang percanten sareng anjeunna nyarios sompral ngeunaan carita mitos eta. Waktos nunjukkeun tabu setengah hiji sonten, Syukri mutuskeun bade ka bumi. Nalika perjalanan teu aya anu aneh. Dugi nalika nyebrang Jalan Tongkeng, Syukri karaos aya nu rada ganjil. Ujuk-ujuk karaos teu tenang, sareng ujuk-ujuk motor Syukri pareum. Syukri nyoba nyelah, tapi tetep teu weruh. Syukri melong-melong menari bantosan, tapi sepi pisan. Jadi Syukri kedah nyuruh motorna, sareng kadang nyobian ngarungkeun, tapi teu hasil. Dugi ka ujuk-ujuk, Syukri nguping suara kuda ngajerit, sareng tatapakan kuda beuki ngadeuketan. Syukri ningali ka tukang, ternyata teu aya sasaha. Sareng lalaunan suara kuda eta ngaleungit. Nalika anjeunna ningali ka payun, duh Gusti, henteu jauh ti tempat Syukri nangtung sapertos aya anu naik kuda anu lumayan ageng. Beungeutna teu jelas kusabab anu ngabonceng kuda sapertos ningali ka handap. Sareng rada poek di dinya. Lalaunan kuda eta beuki ngadeukeut, tapi Syukri tetep dina posisina. Dugi ka akhirna, sosok pengendara mimiti katingali jelas. Kuda hideung ageng sareng pengendara kudana nu ningali ka handap sareng sujud awakna. Tapi dina waktos eta pengendara kuda bangun nalinggih dina sadel kudana sareng jelas pisan katingali sosok prajurit Walanda tanpa sirah nu naik kuda. Syukri langsung nyodorkeun motorna sareng lumpat dugi ka anjeunna teu sadar yen geus nepi di pertigaan jalan. Anjeunna ningali ka tukang, kuda eta tos teu aya. Syukri nyobian mastikeun yen eta ngan ukur imajinasi. Anjo ka imah, Syukri masih keneh oyak, teras enjingna Syukri gering. Babaturanana datang ngalongok, sareng aranjeunna nyarios. Yen di warung wengi eta, Syukri sompral. Sareng tiasa janten mitos anu prajurit tanpa sirah henteu aya, tapi aya inoong sejen nu siga anjeunna. Nah, eta sadayana ngeunaan pangalaman Syukri. Sanes eta nganukur mitos, urang kedah tetep ngahargaan kepercayaan warga setempat sareng ngajaga sikep nalika ngalangkung jalan eta. Supados urang nyingkaan hal-hal anu teu dipikahayang, sareng supados urang jasa patepung deui di podcast salajengna. Abdi Kezia hapunten pamit,
pendak dia dina episode salajengna. Dadah!